kudu mudah-mudahan dan ibarat dia mudah-mudahan mah pas dia geningan kadang hideu gitu mudah-mudahan itu hartina teh mun harta lamun erek ngadoa itu ulah mudah-mudahan ganti mugi we gitu nah eta mudah-mudahan entos ya itu kayaknya dia tuh zaman tahun 80-an itu 80-an kelahiran nanti berarti itu lebih sepuh ya mah pengalamannya lebih berarti si Akang oge meureunnan sami ngaraoskeun nya abi mana ngobrolkeun masalah keur kapungkur zaman kapungkur sami teu sareng abdi gitu. Nah, maksudna ke zaman kapungkur mah kumaha kasenenganana nya gitu. Secarana ameng teh kitu nya seueur kitu tah kasenengan teh. Seperti ayeuna lulumpatan teh mah hiburuan gitu nya main loncat tinggi mah atawa naon wae. Sami teh gitu umurnya paminten gaduh carita anu leuwih seru gitu kumaha lebih ekstrim ya lebih ekstrim gitu tah sedih kalau diceritakan ya. Soalnya suka tidak kuat air mata ya. Tapi mengenang masa lalu mah lebih indah untuk masa sekarang teh gitu supaya menjadi cerminan gitu bahwa zaman dulu itu lebih enak gitu ya lebih enak daripada zaman sekarang gitu tuh. Tapi ibarat kaca dipepeskeun moal bisa eta kaca dina bisana disambungkeun deui dirapetkeun deui gambarna moal sasampurna tos mangkukna kali ibarat gitu ada retak-retakna eta gitu perbedaan zaman ayeuna jauhna pisan teh gitu kamu ieu mah jahat ya maka istrina teh kapungkur sekolah mah Allahu Akbar gitu ya katingali tina raut mukana gitu diam-diam menghanyutkan biasa wae itu ya lamun diibaratkeun mah siga tutut lunguh tutut bodo keong gitu wah tah lunguh tutut bodo keong teh tinggal we tutut sok najan lunguhnya ngalana ge teh kedah dioyon tinggal di sana kan gampil tapi sawah sakotakna teh sakeuder kabeh benarnya pengalamanana berarti jero gitu jero eta pengalamanana eta gitu kan tapi kan ada masanya ya ada masanya betul lagi cuma kita kan ulah kabawa ke bawahnya zaman ya zaman teh cuma hanya banyak sekali tek-tek dan bengeknya gitu kalau diceritain pisan baheula mun kaalaman deui ku zaman ayeuna rame ngarecet budak teh jeret di buruan teh kitu nya entak lamun ngarenkeun lagu eta teh nu ingklak-ingklakan eta aduh seinget deui emot kana kapungkur zaman eta zaman preto gitu zaman preto mah da eta mah diajar sepeda kuateun ti cerki ya diajar sepeda bukan tuh hal yang bisa sepeda kada kumaha deui gitu waktu anu kapungkur bisa keulang kembali biasa eueuh deui cukup dikenang cukup mengenang ayeuna mah ngan meureun di dunia ulah naon jangan kajongjonan teuing gitu obahna ieu zaman teh pendudukna zaman ieu teh nurobah soalna naon bisi kabawa caah kabawa palid gitu ke obahna ieu dunia adalah kabawa kiruhnya gitu di dunia orang kebiasaan baheula ngeureun oke damel katanya kebiasaan urang ngeureun baheula contoh meureun dina cara ngadidik nu janten sepuh meureun nya anggo di zaman ayeuna gitu di dunia ya sangana teh lamun di zaman ayeuna mah kabur budak teh sangkan jadi ieu kadituna teh engke teh bakal ngemut jadi dewasa pemikiranna gitu lamun nerapkeun ayeuna warah pendidikan biasa kareng udun lamun ayeuna cara ngadidik marulangka zaman ayeuna disamikeun jeung cara ngadidik sepuh zaman kapungkur gitu
Insya Allah meureun didinya teh baru zaman Ciwari bakal hidupnya teh sederhana kapayuna. Jadi naon itu pantang menyerahnya dengan keadaan apapun lah gitu. Tapi lamun ayeuna cara ngadidik kalau zaman ayeuna kumaha yang nanaon kan segala di naon kasihannya ayeuna yang itu yang dipangserkeun yang sekolah itu yang tadi dipangserkeun di naon digugu lah. Nah eta tong kitu da kolot baheula mah teh kitu anu diutamakeun teh naon masantren gitu kana ngaji kana kahirupan eta anu dipikirkeun anu paurna teh keluargana misalkan orang tuana geus teu aya misalkan anu biasana sumurang kali eta hirupna naon senang-senang wae segala babari gitu teh hareureun bare misalkan ditinggalkeun ada kan ari umurna meureun saha terang gitu kan jadi ngarumah sih di kumaha gitu kebiasaan anak ke sabab itu di ogo ini anu tadinya di ogo meureun tadinya di ogo ini tanggalnya teh aya meureun gitu berarti nyala sulang gitu nya sulang pasti anu di hariwan mah kitu orang kali enak teh seperti orang kali zaman dahulu mah kan benar-benar atas kuat aya atas benar-benar mental naon segala rutin cara ngedidiknya gitu dapat zaman Ciwari ini anu digugulung teh naon sekolah negeri kalau masalah agama mah bah langki ayeuna anu diutamakeun negeri cenah bisi cenah di mana naon gedena jagana cenah pagawean bahasana jadi kata langsara sedangkan berenang memikir kata langsara teh cuma aya dua yang kata langsara di dunia yang kata langsara menjaga di akhirat. Kalau baheula mah nu diutamakeun teh naon pangajian, gara ngaji teh ngancet di diri maneh. Gimana apa kasih kanaja di diri maneh bakal apa ka Gusti maneh gitu di dinya. Apa anjeun teh mulana hidup di dunia teh gitu di dieu teh. Kalau baheula gitu, ngadidik budak nu karena bag-bagan agama, lain karena bag-bagan naon duniawina gitu. Udah jeung ayeuna udah dengeran aja wan zaman anu akhir teh ayeuna aneh gitu yang omat teh ulah kabeh pikir mah ieu zaman gitu ya istri kapungkur manehna lamun abdi terus sok aramang kene sareng nu ageun gitu lamun diamangan tu pamaget teh udah ka bumi we kapungkur mah di apelan intina malah di apelan teh kuat aya nu nganturna tiluan abdi kasatanya abdi sorangan gitu sok nganter gitu ai ieu mah sanes dipahok si istri dipahok gitu bebeja apa sepuhna diajak itu betul diajak apel Ari istri mah ayeuna mah sanes kitu kan nyamperkeun ka pamuget teh nyamperkeun gak enak mah sieun buka magede ayeuna kapungkur mah sararieun sawah nu matak teh tingali we atuh tong boroning kumaha sieun ayeuna dina perkara naon istri dicana ku pamegat seueur kajantenan geuningan tingali we seueur maruak budak keneh anu nembe lebet umur lah naon kekerasan sosial teh disebatna kitu teh kekerasan seksual tah eta seksual ari teh sabab naon nyeureut tingali we budak zaman ayeuna seueur anu ngangge naon pakaian terbuka dan sareng zaman kapungkur ayeuna terbuka naon aya ku tertutupna ngetat gitu sedangkan menurut naon hadis saupama ayeuna aya istri anu pakaian ketat meureun sami sareng telanjang dibuligir sanajan ayeuna meureun buni gitu tapi ngetat katingali lekuk tubuhna tetep dibuligir anu akhirna naon gitu harituna we kekerasan seksual dari kitu-kitu ting mada meureun ngaranna ge cowok heukeun gitu mah enggak bisa tadi tinggal lebar eta tinggal dosa terus kudu kumaha tuh kudu mengkeun meureun tapi 3 kali mah bisa lain biasa ulah ngecet ai kuat mah mana teuing dicabok man kan bigil mah ieu gitu kan ngacelok mah dan bola mata gitu dunia ampun akibat naon kurang didikan rohani nih
anu dididik teh jasmani we ka dunia ai karohanian kitu angki ngadidikna sepuh-sepuh zaman ayeuna tungtungna tingali barudak zaman ayeuna kumaha naik motor geuning katingali bawa geuningan maleuwikna bujur teh nongeng-nongeng aduh ya Allah gitu. Sekayang. Jadi ingat kebahagiaan atau jadi jangan salahkan para kaum lelaki lamun ayeuna seueur kekerasan seksual gitu. Da kulantaran pamolah meureunnan istri di zaman ayeuna kumaha nemongkeun auratna. Sok sanajan meureun ayeuna on keimanan mah kuat, ngan hiji nu teu kuat si Imin teu kuat. Eta gitu. Jadi untuk para wanita jangan menonjolkan aurat kalian. Soalnya sebanyak apapun pahala lalaki gitu bakal sirna. Karena ningali eta meureun gitu. Bahaya tinggi kurang jadikan berikan Allah. Dan eleh eta mah. Aku mungkin. Berarti kita kumaha mendandangan di zaman ayeuna ka kieu payuna atuh. kumaha teh Nya, sudah kumaha. jalani meureunnan Nya bila mana hiji mangsa meureun perang karaya teh dikarinai meureunnan naon turunan. Nah, kumaha meureun carana sakan meureunnan untuk usul karena zaman karena ieu pangeusi zaman gitu kan. Dan nanongge serba teknologi atuh ayeuna mah. Tah eta kumaha tah meureun carana? kumaha atuh eta teh carana Nya kumaha? kudu dikumahakeun Dikumahakeun. terang Ya nu utama meureun di dinya naon ajarkeun para merurang kalik di zaman ayeuna kana bag-bagan agama aya naon kadituna jangar salamet mah kana jang batin jang dirina nyarira di eta ras meureunnan kumaha ayeuna cara ngadidikna ulah sagala di naon mamoy teuing sagala di derehan teuing kalau kena bilih nyelunyak ngejengkeun budak di mana orang ke teu segala aya namun ke segala aya mah meureun kudu apal batusan gitu di dinya cara ngadidikna cara ngadewasakeun budak tangkan jadi sederhana gitu dimana ayeuna naon ajeuna teh bakal moal ngarasula ngadidikna lamun di woi gitu terus meureunnan cenah teh nya anu di kahariwangna mah sepuhna tos teu aya ayeuna teu tiasa dumal mah kumaha meureunnan di eta akhirna meureun gitu eleh tapi na ya najong pantau we najong pantau bisa najong magicom gitu kalau ditajong lamun aya kahayang teh digugu nah bahayana di dinya marukan eta perbedaanana gitu maui disebut akhir zaman teh kitu ayeuna geus robi segala rupana kantun meureunna naon lamun biasa mah dipikir deh dibolak-balik di bapa jeung dirasa-rasa diteuleman kitu kana karobahan ieu pangeusi alam dunia teh kunaon mata kieu itu lamun biasa nalemen kadinya meureunna naon ieu teh tanda-tandana ciri-cirina pada kiamat tanda-tanda akhir zaman teh di dinya tos robahna tos lali kana purwadaksina di zaman ayeuna mah ayeuna cobi we kieu meureunna barudak zaman ayeuna jeung kapungkur anu dihabiskeun waktu kumaha da baheula mah lamun kuna ngaji ya ngaji sekolah agama aya aturanana kitu dina peribadahan oge sabab cara ngadidikna kolot baheula jeung kolot ayeuna beda gitu keras baheula mah di dina sekolahan oge bahkan ayeuna mah aya anu sekolahan teh ti isuk nyampe sore tah eta anehna teh ninggalkeun we waktu kalau hore oge meureun cukup kitunya aya waktu keur ngajina ari ayeuna mah seolah-olah kos anu ditahan ngaji ulah kadang-kadang kan anu masantren oge jadi ibaratna capek ayeuna mah tah eta itu nyebutna teh ke sekolah capek ayeuna mah wah aya kerja tugas heula teu ieu teh masantren mah jadi masantren mah ripuk kan pasantren mah anu jadi ditinggalkeun ninggalkeun kurang eta tadi pemodagana hiji pilih hese damel pilih hese nilai kita aya itu di
tapi pengemut nih kayak bisi kumaha jaga orang balik ke akhirat kumaha teu mikir kan kadinya sarobahna teh di dinya. Jadi kesimpulanna mah meureun cariosan dieu sangkan kang teu payuna kumaha meureun di dinya nya utamina nama meureun kesimpulan tidinya teh keun wae ayeuna meureunna bade nuturkeun kamajuan teknologi ayeuna tapi meureun angge dina jalan anu sae ulah anu matak madawa hiji eta meureun anu salajengna tidinya tah hade meureun kamorolang kalih nitip omat lantaran tingali meureun ayeuna mah barudak teh seueur kajentenan naon kecanduan game online sehingga hilap kana sagalana. Tah didinya ulah kayak gitu istilahna mah di waktu kesimpulanana pasieun waktu batasi didinya keras teuing ulah diwawoi teuing ulah kudu seimbang antara pendidikan kangge duniawina sareng pendidikan kangge akhiratna. Tadi disangkan budak teh meureun naonnya moal pelenting bekas nyalahan biasa ngabalik anu bener jeung anu salah kangge payuna di eta anu salajengna meureun tidinya perbedaan ayeuna jeung nu namanya teh kangge urang-urang ieu mah tok sanajan meureun naon ieu dunya tos robah pangeusina tapi umat ulah kabawa palid ku piruhna ieu zaman gitu. Urang mendeketan dia gitu nya ka para alim ulama ka para kiai ka jalma-jalma anu getol dina ibadahna sangkan urang teh teu kaduhung dina akhirna. Anu salajengna meureun ayeuna keun meureunan sok ayeuna teh urang Sunda kanyeri kapait kapeuheur ulah sok dibawa di zaman ayeuna cag meureun geura simpen eta teh ulah sok jadi bang baluh kolbu di dinya ras meureunan ulah sok dina naonnya mun ceuk bahasana nama naonnya cek bahasa baheula aneh cek bahasa kapungkur mah naon bahasana teh aduh hilap deui sim kuring sok cina atuh geura nangtung ulah ngagugulung we kabingung na di dinya ayeuna nama geura sorang naon teh lembaran carita anu anyar kitu keun da ngaranna ge hirup mah geus puguh aya nu ngatur aya nu ngaturna jeung aya anu naon musimna di dinya pasrahkeun deui kana kagunganana. Ayeuna nama meureun kapait kapeurih kapeuheur geus kasungsinya ayeuna mah urang naon urang sorang ka bagja anu bakal datang di eta. Anu kaduana meureun ieu dunia teh kantos kolotnya fitnah beuki angot dunia geus kolot fitnah beuki angot sok aya nu sing panceg meteng keimanan jeung katakwaan kana Maha Kawasa sok sanajan ayeuna mah lil ibarat nu pengruhak anu keur mejehna ruhai cekelan da moalila ulah mata ulah dilepaskeun sabab naon lamun ena dilepaskeun bisi urang bakal cilaka. Tah eta silokana rek buar hartina teu leuman pake kemudian pisin kirung mah Karaos tos jam 5 deui penyepen aya. Urang eureuna da tos bade hujan ieu. Hayang mah hayang ngaronceh heula abi besok emut aduh ka punggur masuk dibeberik tuh. Bade ngaos teh ngaberik heula. Kami da sim kuring ge ke alaman kitu nya kan. Jam 7 ke 6 UI ka bumi aduh di tajir atuh. Ku guru ngaji ditajir, ku kolot dikerem. Aduh eta pemolah teh. Teu karaos di ngobrol teh gitu. Mata ulah ke alaman ku barudak zaman ayeuna mah. Oke ayeuna mah da teu deui. Urang heureuna tadi ya ngabring. Itu